120.000 orang geus beas. Kumacara nama orang mau boga duit. Tah, ayo penting gini. Baiklah, gunting oke. Orang pakai ngarampok di bank syariah. Waalaikumsalam. Itu aku ada. Salam heula. Itu sampai duit ada di dia. Kudu akan malah. Tadi kedua we ingat. Mas ada ieu untuk di belege mere. Ieu mah si ibu anu sajirin aja di guru cuci. Anu mah biaya ke 3 kalina. Mah dia teu lain we. Iya. Iya. Nah, sakit wae. Nuhun iya oge bapak-bapak ngomong di tukang masjid. Oh iya, itu mah benar gitu. Sadayana nu nyumbang ka dieu berarti bener anjeunna sadaya berarti ngarasa cukup. Bener deh abi ka dunia jalan rampok. Sayang cara kowe bisi priodi Si Artos sudah sana si menik hebat tadi sokoyong sudah katanya hanya satu gaduh Artosna. Jadi praktek yang dia serius. Orang ini mah gara-gara dicarikan di bapak. Beda nggak bisa sesuai. Karena sungguhnya dengan surat Al-Baqarah ayat 214 pertolongan Allah teh. Terus lah. Orang yang nyuruh kade kayak nama nu alat haram oge hukumna kade salah jadi tarima ku Allah Subhanahu wa taala. Geus we lah urang ge apal. Tidak Maria, Abi di Bayun. Dadah. Teh anak nasi teh. Nuhun Bade. Tong jilat teh, Mam. Neng. Ka urang Ya ka mana ka tadi? Oh aya naon Tadi ke duit mana? Amin tadi teh Abi dipikirna Abi nanya hidup apa karubah. Maksud dia naon? Ada ajar fisika tuh. Dengan di urang jelaskeun. Lamun parubah sarua istilah lagi tes. Jadi gedeuna sarua parubahan sarua istilah anjing we. Terus usaha dibagi gaya sarua istilah anjing F. Arti teu kakakna diajar fisika. Agen teh marek diajak fisika. Ya Mas, baiklah. Cing pinter tur bener, cing jujur tong bohong, ulah nyerikeun batu. Geus capek. Tadi suatu nak asal pisan. Iya, abi gaduh bewara lomba nyanyi sakabupaten hadiahna emang lumayan agung pisan sih. Angin nganya. Alim suara abi mah da goreng, moal mungkin bisa menang. Ih, ngiringan heula we atuh yakinkeun usahakan moal nganyanakeun hasil. Kumamun usaha abi nyanakeun hasil. Adoh heula we yakinkeun Allah bakal ngabulkeun. Kumamun Allah teu ngabulkeun doa abi. Ih, ngiringan heula we seueur nanya. Mariam. Teh anak ya dirawa teh. Ya aku apaan? Teuing akhir. Hari abdi ka sasab kitunya. Hari abdi di mana? Ih, mulai mana? Aduh hapunten pisan abdi juga pararoku sakali dihapunten pisan. Aduh sister, yang benar aku jalannya. Emang kalau habis depot, sisternya lagi mikirin naon. Iya abdi teh bade hayang ngiringan lomba nyanyi sakabupaten. Tapi abdi teh teu terang tempatnya di mana. Abdi teh sasab di dinya. Lomba nyanyi bisa kabupaten. Geus kaliwat atuh eta mah. Kenalkeun ya juara hijina Alex. Hah? Nggak lewat Atuh abdi teh jangan jauh-jauh di desa Madiun teh percumanya. Ya moal atuh kalau sister udah ketemu sama aku, hijrah sister dari desa ke kota, tidak bakalan sia-sia. Kan sister mau
bisa dijadiin pacar. Si AA teh kumaha? Baru aja ketemu, kita juga kan belum kenal, masa udah dijadiin pacar aja? Kan kayak lagu dari matamu. Dari matamu, matamu kulai jatuh cinta. Jadi teteh maunya jadi kabogo abi. KB kebelet pacaran, motor kos, motor KLX Jepang lah. Bukan teh, gelis-gelisnya sikapnya gitu. Nah, jadi teteh mana mau jadi kabogo abi. Bade atuh stay hitung-hitung we ieu mah. Kira ada ya pikir kabogo si AA. Aku teh apa sakti senang pisan ieu mah. So pasti ada neng cantik. Waalaikumsalam. Aduh ya bantuin dong, capek banget ngeliatin anak ini. Non sibut kadi wae sosokan belakang si Hana jeung si Ujang. Lagian si Hana juga nggak mau sama si Ujang. Si Ujang cuma tukang parkir, sedangkan si Hana jelema beunghar. Kudu bedakeun, kudu bisa ngabedakeun ya. Nya. Sok bejakeun ka lancet maneh kudu sadar diri si eta ngan tukang parkir beda jeung si Hana jelema mapan. Oh gitu nyatanya, mau namanya soal tukang parkir, dengan daerah nama jalan benar. Ayo buat Nggak bisa. Kalau nggak mau kalau aing gitu. Ya, salah. Ngarendakeun batu teh ngajamin diri leuwih luhur, ngabarekeun batu teh ngajamin diri leuwih alus, ngarendakeun batu teh ngajamin diri leuwih mulia. Kamu pacaran sama teman kamu? Enggak. Ini kan babaturan maneh. Mikir atuh saotak mah. Maria, kumaha? Buka, lieur. Hai, ucap tas alihnya jadi buka, udah alhamdulillah tuh. Ya sih, alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alex, sebagai tamu ke surganya, A. Namun teh sekalian ieu kenalkeun kabogo abi namina ini. Oh iya. Ya langsung ya teh, ieu abi teh bade sedekah. Nah, sedekah ieu pangbagikeun ka jelema nu butuh. Karena abi nyieun hampura KTP di masa itu. Abi ge tos minta pelajaranna ari hirup teh kudu bersyukur kumapun keadaanna. Oh iya, A. Ya mun teh abi ge kudu langsung berat sibuk. Temennya teh Bangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak, Alek. AA jeung Bapak terus berpendak. Nyapa, iya kenalkeun kabogo abi namina Inang. Oh nya Alex, apunten. Bapak sanes toyong milarian Alex, tapi udah banget diterangkan milarian kemana. Alex aman Pak, Alex terus diwarap ke Teh Hana sareng Teh Mariam. Alex, coba. Soalnya jalmi-jalmi nu ngajian Alex coba oke. Bisa ngajian Alex mikir. Aturulnya teh, Hana jeung Mariam, terus ngarobah sikap Alex nu berandal. Kami Pak, misalnya Allah saya kan. Aturulnya sekali deui nya teh. Ya. Teh, ya abi Inang sareng Bapak pada bela sibuk sama. Ya, pamit nanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.